Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi dulur-dulur simkuring anu salawasna mikareueus tur mikasono kana sastra Sunda dina wujud dongeng nuju di mana wae ayana wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga neraskeun hanca carios anu katunda dinten kamari. Nyaeta carios nyambung anu judulna Nyupang. Munjung muja kasiluman. Mugi wae ieu carios salawasna tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajantenkeun pangbebrahmana, atuh sasireun sabeunyeureuneuna tiasa ngajantenkeun pepeling kana diri aya pulunganeuna kanggo anu ngadangukeunana. Mangga para wargi ieu carios urang kawitanan. Wilujeng ngadangukeun un awiktu astuna masjidam mugia salira salawasna aya dina kamuliaan. Nyupang bagian kalima karyana Andang S. Argayuda karya simkuring. Isukna rebun-rebun keneh nyikenoh geus dianteurkeun ka terminal bus ku supirna Darmaji. Saterusna nyemprung dina bus muru kota Sukabumi. Sapanjang jalan hatena bungangang. Sabab manehna bisa mulang ka lemburna bari mawa duit anu lain saeutik. Aya meureunjang nyenangkeun indungna sadila manehna di lembur. Kitu ceuk anu aya dina pikir nyikeno. Pabebeurang geus anjog deui ka terminal kota Sukabumi. Tah ti dinya teh manehna kudu naik mobil leutik atawa lamun hayang gancangnya naik ojek. Nyikenoh milih naik ojek sabab geur loba duit. Da nungguan mobil anu ka lemburna mah duka wanci kumaha ayana. Pas sore nyikenoh geus anjog ka lemburna. Atuh indung jeung bapana giak ngabagiakeun ku semu anu kacida bungahna. Sabab nempo anakna datang ti panyabaan bari rebo ku babawaan. Nyai syukur mulang magesono lila teuing hidup teh teu mulang. Mana nyikeno ngagabrug anakna cipanona reumbai. Muhun mah nembe ayeuna di pasian liburna. Da di ditu teh apan sibuk wae seueur padamelan. Nyikeno ngajawab indungna bari nyuuh kana harigu indungna. Bakat kusonoeun ku lawas teu tepung. Dahar heula nyai tah kabeneran aya karesep hidup oseng genjer jeung asin sepat. Emak nyikenoh langsung nitadahar ke anakna
bari langsung pakpik pek sesodor. Maklum geus sila ditinggalkeun ku anakna teh. Atuh datangna ayeuna teh matak ngahudang ka bunga anu teh ya hinggana. Sumuhun mak kaleresan lapar. Da di jalan teu jajan hoream bet emut we kalembur. Mak ari Kang Darman sok aya ka dieu. Nyi Kenoh nanyakeun ka bogohna sabab geus sonoeun hayangeun tepung. Unggal poe oge sok aya ngelol malahan ayeuna teh kusum halodo. Manehna sok tunggu mijah di walungan. Ari mulangna sok nyimpang bari mere lauk. Mana kau panjangan nyaritakeun Darman beubeureuhna Nyi Kenoh. Kubageurnya ari Kang Darman. Nyi Kenoh ngarasa reueus ngadenge beubeureuhna sok aya ngalongo ka kolotna. Nandakeun yen kabogohna teh mika cinta dirina anu lain kaulinan. Nya Jang Darman mah beda jeung batur tara ka bawah ku sakaba-kaba. Pageur jeung daekan kana barang gawe. Indung Nyi Kenoh satujueun lamun anakna ngajodoh ka Jang Darman. Najan lain anak jalma beunghar tapi Jang Darman mah jalma bageur, hormat tilawat ka kolot jeung rapekan. Mah abdi ka zaman heula nya awak asara reged bade ibakeula ka pancuran. Sanggeus ngomong kitu leos Nyi Kenoh muru tampian anu aya di luhureun balong, teu pati jauh ti imahna. Nyai keur jongjon leumpang ujug-ujug aya nu ngagegerok ka Nyi Kenoh. Sadasora lalaki anu geus dipikawanoh ku dirina. Barang ngalieuq nyawe geuning manehna. Kang Darman Nyi Kenoh lain deui bungahna. Nempo beubeureuhna nyampeurkeun manehna. Karek tadi diomongkeun jeung indungna siga anu terus rasa wae. Ujug aya nyampeurkeun. Akang teh nguping wartos ti rerencangan cenah ningali Nyai dina ojeg. Nya teras ka bumi Nyai. Saur emak teh cenah nuju ka jamban. Nya teras diteang ka dieu. Darman mending ngalecok ceritakeun dirina pangna bisa tepung lebah dinya. Kayak atuh abina ibakeula nya barau tapi ulah noong. Nyi Kenoh langsung asup ka tampian teu pati lila ucul-ucul. Nah nganggo ulah noong matak naon kitu. Darman yang malah Nyi Kenoh rada ditarikeun sabab Nyi Kenoh geus aya di tampian. Moal kadengeun lamun lalaunan mah sabab kaganggu ku sora cai tina pancuran. Ulah Kang pamali matak turwisen. Nyi Kenoh ngajawab Darman bari ngagebrus mandi. Kebenaran caina ngocor ngagelenggeng. Nyai mah sok aya wae. Darman nya kakak ngeureung jawaban ti Nyi Kenoh. Jeung deui Darman mah lain lalaki tolo heor. Keur naon make noong sagala. Page teh oge sabatae. Nyi Kenoh teh pasti bakal digulung manehna dina mangsa oleng panganten. Kitu ceuk anu aya dina pikir Darman mangsa harita. Sabab ka Nyi Kenoh teh lain ukur heureurian. Manehna geus buleut yen Nyi Kenoh rek dipibojok ku manehna. Kang ning kalah ngalamun. Yu urang karorompok. Nyi Kenoh geus beres mandina laju ngajakan Darman sangkan ka imahna. Sonoeun Nyi Kenoh teh loba anu rek diobrolkeun ku manehna. Mangga Nyai. Jang Darman mani ngarenjag keur anteng ngalamun kagareuwahkeun ku sora Nyi Kenoh. Katambah nempo pangawakan Nyi Kenoh anu anyar tas mandi. Najan rupana ukur jajar pasar tapi pangawakanana mata kapi gandrung para lalaki. Awakna jangkung lenjang, cangkengna lengkeh lir papanting. Imbit ngabiola, bitisna ngabuah jantung,
kulit semu hijau carulang, rambutna anu panjang galing muntang ngarumai nutupan tonggong. Ayo atuh akang ningkal ngahuleng, nyikenoh cumarita di barungku mesatkeun imut anu kareueut. Manehna surti kana pamuduna Darman, sabab sorot panonna siga anu nancep neuteub manehna. Mangga Nyai, Darman arapap eueup asa katohoyan ku nyikenoh. Sabab manehna kalelenjuan ngumbar panglamunan, nyipta-nyipta anu bakal kasorang. Punten ngaseula sekedap para wargi, biasa simkuring sejangiring ngemutan ka para wargi anu karasa nuju ngadangkeun ieu dongeng. Bilih YouTube nanti acan di subscribe, punten di subscribe heulanya atuh utamina kanu nembean pisan ngupingkeun ieu dongeng. Punten diklik heula subscribe-na sareng lonceng notifikasina. Teu aya sanes supados di mana sim kuring madar deui lalakon dina karajenganana tiasa langsung nembongan dina YouTube para wargi. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mangga urang lajengkeun. Isukna nyikenoh minta diantar kabeh kota ka Darman. Maksudna yang mangmelikeun baju jang indungna oge jang bapana. Meungpeung boga duit cenah, sabab disempen mah duitnya sok erep teu puguh. Kang, hari akang tiasa nyanak motor. Nyikenoh tumanya ka Darman, memeh jung indit ka kota. Nyati hasa atuh Nyai, mung akang teu gaduh motorna. Darman teh pinter naik motorna mah, ngan motorna geus dijual basa indungna gering, dipake tatamba. Urang nyewa wae Kang, keun ku abi dibayarna. Nyikenoh boga niat rek nyewa motor da loba anu sok diojekeun. Muhun atuh langkung sakitu Nyai, supados urang teu karurusuh. Darman nya tujuan kana pamaksudan nyikenoh. Da lamun dianteur ku ojek mah moal bisa nyalse. Ongko nyewa motor mah kan diukna bisa paadek, da nyikenoh teh dibonceng. Sanggeus meunang motorna, dius duaan boncengan muruk ka kota. Sapanjang jalan nyikenoh nangkod naleukeumkeun awakna kana tenggong Darman, puntennya kana tonggong Darman, sebab jalana turun naik bari pungkal pengkol. Atuh pikeun Darman mah kaayaan kitu teh ngajadikeun jajantungna teu daekeun cicing, lir dog pakauman, dag digdug teu daekeun reureuh.
Palebah pudunan Darman pirajenan ngagunakeun akal pikirna anu mangpang meungpeung. Motorna sok ngadadak di rem atuh puguh nyi kenoh teh langsung kecentok ka hareup. Karasa kana tokongna Darman aya anu ngajeduk hipu. Hei ari akang nanaonan bangor. Nyi kenoh ngagelendeng siga anu nya ambek. Padahal manehna oge suka sabab ka Darman teh bogoh munggaran jeung karaseun ulin dibonceng jeung kakaraeun ulin dibonceng ku lalaki mah da manehna mah singkeur aya di lembur oge tara ka mana-mana da teu bogan duit jangan teurna. Duh punten nyai dihaja Darman serilitik seterusnya nyemprung teu ngalobakeun di hotel. Akang mah bangor. Nyi konoh cumaritana bari ngababuk tak Darman ku dampalegeuna. Tapi ngababukna lalaunan. Bata nyeri mah kalah nambahan ngageter kana hate Darman. Teu pati lila Nyi Keno jeung Darman geus nepi deui ka kota. Kota leutik dari ka kota utama mah jauh keneh. Ieu mah ukur kota kacamatan. Tapi lumayan rame, supermarket oge aya sababaraha. Pon kitu deui toko-toko pakaian. Nyi Kenoh meuli baju gamis jeung daster jang indungna, meuli sarung jeung baju kokona jang bapana. Atuh teu kaliwat Darman oge di balanjaan dipangmeulikeun baju kaos jeung celana panjangna. Nyai, nah akang bet dipangmeserkeun acuk jeung ancin sagala. Padahal mah ingkeun artos teh kanggo nyai, kanggo bekal di lembur. Darman asa teu enak ku Nyi Kenoh make di balanjaan sagala. Padahal sakuduna mah manehna anu kudu mangmeulikeun baju ka Nyi Kenoh. Ari akang ieu mah tawis kanyaati abdi ka akang keur teu gaduh artos oge boro-boro mangmeser acu pan keur dahar oge sasat seuseut. Nyi Kenoh maksa sangkan eta baju ditarima ku Darman jang kenang-kenangan cenah. Ditampi atuh nyai munggi janten cukang lantaran nyai kenging kabagjaan. Darman semudarida cumaritana sabab asa gagagas geuning boga beubeureuh teh estu ku bageur jaba budi basana teu waleh ngajenan ka manehna. Punten ngaso deui sakedap para wargi. Sanggeus beres balanja laju 26 ulang ka lemburna. Sadatangna ka imah indung jeung bapana ka cidabungaheunana. Bet boga anak teh geuning gumati ka kolot daek makean tur deui daek maraban. Duanana ngarasa bagja di pareng boga anak wawe anu soleh deudeuhan jeung nyahan.
silir wanci robah mangsa gumilirna wanci lir anu diberi ku tarik takna jarum jam gunta ganti poe kacida cepetna sigana bakatku betahku melip di alam dunia nepi ka teu kaburu ngitung waktu kitu deui Nyi Kenoh di lemburna teu karasaeun ujug-ujug geus 3 minggu deui wae padahal rarasana mah asa karek kamari manehna datang ti panyabaan teh tapi sok sanajan kitu teu jadi kabeung berat pikir sabab Nyi Kenoh geus mutuskeun moal nyaba deui manehna rek rumah tangga wae jeung Darman. Mak, bapak nyai teh moal deuk nyaba deui ieu rek eureun wae gawe di dunungan teh. Nyi Kenoh ngamimitian sumarita ka kolotna basa maranehna keur ngariung di tengah imah. Nah kunaon nyai? Mana Nyi Kenoh kacida kagitunana sabab kapan cenah ka lembur teh ukur libur sabulan. Tapi nah ayeuna nyebut moal mangkat deui. Pada rumah tangga wae mah bisi kaburu kolot. Nyi Kenoh mere jawaban anu matak ngabungahkeun ka indungna oge ka bapana. Sabab geus sabaraha kolotna teh nitah rumah tangga ka Nyi Kenoh. Tapi unggali omongan teh jawabanana teh cenah can purun kitu jeung kitu wae. Tah geuning syukur alhamdulillah nyai. Nya mending oge rumah tangga pancalon mah geus aya ieu. Indung Nyi Kenoh kacida bungaheunana ngadenge Nyi Kenoh rek rumah tangga. Nya mak Kang Darman keukeuh ngajak rumah tangga ayeuna ditolak mah bisi pundung. Nyi Kenoh ngandelan caritaan ka indungna supaya kolotna bungaheun. Da kolotna teh kacida panunjunana lamun manehna ngajodo ka Darman. Tapi tilu poe ti saprak Nyi Kenoh bebeja rek rumah tangga teu pupuguh jol gering parna. Awakna nyongkap panas, sirahna cenah asa ngubeng. Nyedak ka peuting Nyi Kenoh muriang mani ngadeg-deg ambul-ambulan. Atuh nampo kayaan kitu mah isukna Nyi Kenoh dibawa ka dokter anu sok buka praktek isuk-isuk. Kunaon ieu teh dokter banyawat naon? Jang Darman tuh manya ka dokter sabab anu nganteurna oge Darman jeung indungna Nyi Kenoh. Teu kedasa lempang, ieu mah ukur kacapean, gejala tipes. Sina dituang we obatna, teras istirahat. Dokter teh ukur cumarita kitu teu aya caritaan anu matak hariwang ka kulawarga. Bener wae sanggeus obatna di daharan mah Nyi Kenoh teh mendingan teu muriang wae ngan awakna anu karasa lungse cenah. Lamun rek kacai oge kudu dipayang. Indung jeung bapana angger hariwang sabar majan geus teu muriang tapi Nyi Kenoh teh bet siga anu leungiteun tanaga. Dina hiji peuting basa Darman teu maturan da harita teh Nyi Kenoh geus biseun leumpang sorangan geus rada asok tina geuringna. Ti kajauhan sada aya rombongan kuda sora talapokna ting kotoplak kacida ramena angin ngagelebug tarik anjing babaung mani melung teu pupuguh situ uncuing disada tukangan imahna siga anu keur jumerit manggih ke hariwang. Sora rombongan kuda teh bet beuki deukeut ka imahna Nyi Kenoh. Sora talapokna beuki rame. Seor, teu pupuguh aya hujan saparalak. Cungungung, cungungung, sora anjing babaung beuki melung. Bapana nyaring jeuh, cik babacaan katarik. Nabat pabadadengan anu ararane ieu teh. Palang siang aya jurig nyiri wuri. Indung Nyi Kenoh ngagugubrag salakina sabab najan aya di dinya tapi kadenge keur kerek. Astagfirullahalazim. Geuning nya bet loba sora-sora pika keueungeun.
Kada si Nyai mana ulah rek babacaan panyinglar. Bapak Nyi Keno buru-buru ka cai ngadon wudu teu pati lila geus aya deui di enggon tempat ngagolerna Nyi Keno. Seor paralak sada hujan. Tapi ukur saparalak deui wae. Laju kadenge deui sit uncuy ngageunggeuk di bibir imah Nyi Keno. Teu pati lila sora toke noroktok dina suhunan. Disusul ku sora anjing anu beuki ngalang-laung. Peuting beuki matak pikasieun. Nyi Keno guling gasahan. Sing eling Nyai ulah deka baku sakaba-kaba. Muji nak. Pan bareh teh sok diajar ngaji ka Ustad tur muji. Sok gerencemkeun dina hate. Indungna Nyi Keno kapar-kepar teu geunah rasa. Jiwana ngadadak soak. Sabab ciri-ciri datang anu karitu mah cenah cekelotna oge eta teh jurig cupang. Cag para wargi ieu carios nyambung anu judulna nyupang bagian kalima. Urang teuneun heula dina handeuleum sieum, urang tunda heula dina juang siang. Geusan sampeureun dina mangsa nu baris kasorang. Kalayan manawi dipareng umur anu panjang, urang tiasa tepang deui dina waktos anu baris kasorang. Bobor sapanon carang sapakan, mugia agung cukup lumur jembar pangapunten. Mugi para wargi kersa ngahapunten kana sanes kanten kaluluputan kalepatan sim kuring. Wilujeng kantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.